Ular putih di teras ranjang panganten mangandung gaduhan kapayung. Dia opat jalmi mangga ular putih. Ular putih apa narira numana parira opat kos harapan banget tadi api ngimpi jadi artis televisi abi jadi ular putih abogaan ilmu canggih pacari kalah bingung woy ngawinannya abi jadi ular putih ngabogaan ilmu canggih milu lihat abi sakti mantra guna bapak muri bisa ngalangit segala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara gawat yang gini tiba acar kayak cicilek nyumbut karang nyumbut atenon pamuri anu mana pamuri moal dinyanyikan ya pada nyambangan babi pamuri kayak laguna ular putih dari Bapak Oman tas dulu kasih noan Ibu Hajat Pamuri langit tadi abi ngimpi jadi artis televisi abi jadi ular putih abogaan ilmu canggih abi sakti mantra guna bisa ngalengi segala jadi tabib istimewa ular putih kakocara bapak cari anu mana dicari anu mana bapak coba bapak cari tadi heula sakit bapak cari ngodok heula bapak cari anu bager ayeuna arantos nyawer bapak cari nu bager pisan sadai Pak Mardi anu mana Pak Mardi Bapak Mardi kapayunkeun Pak Mardi anu bager nyawer heula sadai Bandar Bangkok Bapak Casman anu mana Bapak Cakta ngapayunkeun anu mana Bapak Casman anu mana Casman anu mana ular putih Bapak Casman kapayunan jadi artis televisi abi jadi ular putih ngabogaan ilmu canggih abi sakti mantra guna bisa ngalengi segala dijadi ular putih ngabogaan ilmu canggih masih diteraskan karena paranjang pengantin Pak Adi Pak ranjang pengantin
pamuri deus.